Hayu sia urang kasih kepot sia lamun sia teu percaya ka Bang Riba. Anyunya uing mah nyieun nya kumanehnya. Lain masalah sieun, ieu mah masalah kebenaran. Bang teh riba. Lima mane mau nyayangan ewek. Alah sia hayu sia kasih kepot jeung kasih dawala urang tanyakeun sia. Anyunya nyieun ewek ngawani. Hayu sia. Assalamualaikum. Ngemot. Lawala. Assalamualaikum. Lalawanan atuh ngomong teh meuni cempleng-cempleng deui. Pan kieu da we ka ngomong. Ngomongna. Lalawanan eta meuni nganyol-nyolokin nu ngeuning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam saha. Wih buta. Dawala. Naon deka tunu. Hudang itu aya tamu. Salah saha tamu ku tengah petingkil ngadon datang tuh mikir wah namu goblok. Itu si buta tuh duaan tuh si buta cempreng jeung si buta naon eta aduh buta swing naon dikahalah ngaganggu peting-peting. Peting-peting pas waktu isukan wae deka. Hudang buru-baturan dewek aya naon itu bisa aya masalah gede sia. Sok atuh ka jarero mangga kalebet. Nuhun cepot. Nuhun nyemotnya. Sok darah riuk calalik mangga. Nuhun cepot. Nuhun nyemotnya. Sok aya naon ieu teh maksudna naon? Iya, eta si buta swing teu percaya ka dewek. Teu percaya naon ieu teh lalaunan lamun ngomong. Teu bisa wing mah teu bisa lalaunan ngomong ngagas pokona mah gas. Gas wae si Allah. Ngagas dewek tunu sia goblok ngaganggu. Hampura da wala. Naon kumaha coba hayu buru deka tengah peting kieu. Nah ini nyanina enak uing kan naon ngaranna teuing teu nyaho dewek ngaranna naon. Nge heula anu nyageuneng. Ngieu uing man nuna nuit nih mang. Nyong nyimuna cempleng nyeunan ewek enan 5 nyeunan nunan wit ni mang bener tuh enan nyemot. Alah masalah riba deka deka masalah riba dawala masalah riba. Eta kumaha cepot coba menurut maneh. Aduh deka sia nanyakeun ka dewek pan dewek lain ustad goblok. Alah ieu mah tuker pikiran malah tuker pikiran. Emang pikiran bisa dituker. Lain nu kitu dewala sia bolongan sia mah di tengah tuker pikiran. Naon ieu teh? Tuker pikiran teh berdiskusi. Newala meuni neungalni nya mah goblok. Awas ya goblok sia nyebut dewek teu ngarti. Ngerti dewek ngerti. Sok jelaskeun atuh kumaha ame eta si buta swing ngarti cicing eta sumutna ka dewek teu ngagoreng wae. Ngobrolnya newengan teu ngagoreng nya. Cicing sia rek dijelaskeun ku si cepot. Wing rek nying. Ayo tuh aburukeun jelaskeun eta ganeng adon parasya dewek karek ngimpi naon keur ngimpi ngeunaheun ngimpi indah hoy. Alah deka geus kaganggu weh deka. Dewala. Kumaha cepot sok jelaskeun atuh burukeun. Nyemot mulungeun nya penjelaskeun. Kieu masalah ribanya. Ieu mah dewek samimitina sateu acana hampura. Ka maneh duaan nya bisi aya nu salah ku dewek anu dijelaskeun ieu nya. Ieu mah diskusi ngaranna ge tuker pikiran
Sok kumaha ieu mah menurut pendapat maneh we cepot. Ieu ari masyarah liba apa henteu nama dewek teu nyaho nya. Tapi kieu ari saka nyaho dewek kah kieu. Emang kolot baheula sok nuna duit eta dina hadapeun kasur nya ceunah aman. Da sieun da ka bank teh nuna di bank teh riba cenah kitu. Tuh kan bener kan cek dewek naon riba. Cenging heula nya nyebut kan ngajelaskeun keneh ngoblok. Dewi keur ngajelasin keneh ulah waka ngomong riba wae sia goblok. Atuh. Goblok teh keun heula cepot ngomong keur ngajelaskeun. Teruskeun cepot. Kieu. Tah. Ngan ku zaman ayeuna seiring perkembangan zaman pan loba sagala sesuatu teh eta teh serba online. Ku perkembangan zaman jeung teknologi akhirna pan aya bank jadi urang nuna duit teh di bank. Kunaon make duit nuna duit di bank? Mungkin ya karena alasan keamanan. Lamun nuna duit di bank kan leuwih aman tina pencurian. Bener eta. Terus kumaha deui? Nyamot ngomane. Tah selain kitu eta nuna di bank teh emang aya pendapat ulama yen eta teh haram cenah asup riba. Kan sebagian ulama oge aya anu berpendapat yen nuna duit di bank teh teu haram teu nanaon. Aduh batuk deui dewek. Lalamunan batak ngajelaskeunna. Kalau ngomak deui nyemot ngomak deui ayo jelaskeun deui. Tah kunaon mah tak teu haram teu nanaon ditempo tina asas manfaatna. Pan lamun nuna duit di bank salian keamanan oge manfaat kanu ngabutuhkeun. Mama kumaha cepot? Pan urang bisa nginum duit di bank, bisi urang arek buka usaha, bisi urang arek naon. Ieu mah dewek lain promosi. Lain promosi nyaho dewek oge. Saka nyaho dewek. Saka nyaho sia. Ulah si sia atuh goblok ting sopan. Tuh bisa sopan mah kieu sungutna. Matang dirobah sumut sia eta. Aku maha bawaan teh kodrat. Geus ngadon para sia. Namun ngeuneuy nyamot. Dah. Kieu teu nanaon asal terbuka di bankna. Terbuka kumaha? Jadi lamun urang arek transaksi naon oge eta teh kudu aya akad. Nah akad ieu teh penting. Kudu aya persetujuan di kedua belah pihak. Jadi pihak kahiji teu ngarasa diberatkeun, pihak kadua teu ngarasa diberatkeun. Tah bener tadengkeun buta naon nu ceuk si Aa. Nanengeun bunyianya. Cicing setan beres si cepot. Ayo teruskeun deui cepot. Nah, lamun anu riba teh kieu ieu sakanyaho dewek ka. Sia nginjem misalkan. Nginjem naon? Nginjem duit tapi goblok. Kira aku nginjem pamajikan. Sia misalkan nginjem duit ye ka Mang Kosim atawa ka Mang Jajang ka saha we lah nu biasa nginjemkeun. Aduh batuk deui. Sia si goblok tengah peuting ke ngaganggu waktuna batur hees sia. Terus. Nah, sia nginjem duit. Nginjem saya misalkan 1 juta nginjem. Terus kumaha? Terus ya naon ngaranna cenah nginjem 1 juta teh ku Mang Kosim teh eta teh engke sia lamun mayarna jadi misalkan tamahanlah ku sia jadi 1.200.000 atau 1.300.000. Jadi aya tayan. Lain goblok sia make aya tayan sagala. Lain kitu goblok aya taya teh maksudna eta teh aya leuwihna jeung manehna. Aya leuwihna ngan eta
jadi riba mun kitu teh. Jeung deui leuwihna eta teh teu masuk akal jeung tanpa persetujuan pihak pertama anu nyieum. Tah nengekeun nya. Atuh lamun kitu berarti di bank oge haram. Nah, make kitu haram sia buta. Atuh nya walah haram. Kunaon make haram? Pada bank ge aya bungana. Tah lamun masalah aya bungana, bank oge pan beureun kudu boga kauntungan. Salama kedua belah pihak satuju jeung aya akadna eta teu nanaon teu masalah. Sakanyaho dewek. Ieu mah pendapat dewek. Oh kitunya. Heueuh. Nah, aya ulama anu nyebutkeun yen eta teh riba sabab eta aya bungana eta. Tapi pan ulama saja berpendapat dia tina asas manfaatna teu nanaon asal aya akadna. Kitu sakanyaho dewek ka. Heueuh sakanyaho uing ge kitu. Intina mah aya mah tong diributkeun. Intina lamun maneh arek nuna di bank, lamun yakin di bank teh riba nya ulah nuna di bank lah di mana welas sia nuna di WC ke di mana lah ku sia tuna kubur eta sakalian duitna. Lamun maneh yakin di bank teu riba nya tuna di bank dengan alasan keamanan, manfaat jeung sajabana. Tuh dengekeun sia, goblok sia buta. Atunya lamun nginum mah geus tong palasea inti nama ayeuna mah kumaha dili ulangna. Tah bener. Bener. Geus ayeuna mah baralalik kitu dewek. Arek lanjut deui hees. Wing keur ngimpiin da hoi sia ngaganggu. Can nepi ka basuh. Keur ngimpi naon sia? Di wala can nepi ka basuh goblok sia menjuruskan kitu. Otak awe nu kotor keur ngimpi nyusuh jeung rek mani uing. Dewek balik lah. Dewek oge arek balik. Balik itu. Assalamualaikum jemot. Assalamualaikum jemot. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Balik itu ada kerek es deui. Ganggu wae.